Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sampurasun. Sampes. Kurang ngadoa salahnya. Mangga dipimpin ku KM. Mangga. Cayaga satacan diajar bahasa Sunda hayu urang ngadua numutkeun agama sewangan-sewangan. Ngadua di kawitan. Ajeng coba tinggal encak katuhu hareup tukang naha aya sampah atau napi henteu supados urang diajarna ge raoskeun. Mangga. So. Saha hadir beget di ayeuna? Dipa. Dipa. Damang. Minggu kamari nya urang tos diajar salah sahiji materi bahasa Sunda. Aya nu apal? Naon? Bapak, Mangga. Kalian mau diajar naon bae? sajak. Sajak, naon aya sajak teh coba? Sajaknya eta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa Ugeran. Kahiji menganalisis bentuk dan tipe aksara Sunda ya sesuai dengan kaidah-kaidahnya. Jadi dinten ayeuna urang bakal diajar ngeunaan aksara Sunda ya. Kumaha cara fokus? Urang aya speaking heula. Ya membuktikeun coba mana ieu pananganana. Oke, nu hiji fish, nu hiji nembak. Oke, siap. Mana gentosan hiji 2 3 heup. Hiji 2 3 heup. Oke, enak puter ieu puter. Ya, puter ka payun, anu puter ka pangkal. Ayeuna orang bareng-bareng hiji 2 3. Heup. Nah, ya, ngeunaan keaksaraan. Oke. Salin ku aksara. Ya, salin ku aksara carita nu teu ngarupa. Jadi aya carita mah moal ngarupa. Katakan kudu disalin kana wangun aksara. Unggal mangsa bakal dipelihara insyaallah. Gitu. Soalnya aksara bakal dipelihara. Nungkena sangkan bisa dibaca jaga. Lamun tema hidup ayeuna nulis bisa jadi anak ijo hidup teh bakal maca anu hidup tulis. Nah, apa nyenak baju ya? Ya. Aya dilawakan lain. Wih, mantapnya. Oke. Ieu aya baju anu aya aksaraan. Pasti aksara Sunda terus. Ya. Tuh mangga coba cum saha nu tiasa macakeun ieu. Ya. Naon kira-kira baca anak? Anu apa? Coba. Saya salah oke, mangga. Listra. Listra. Mantap. Di mana Listra? Jadi nyoba orang tes heula maka dibuka munculna bae. Sok dibuka heula we. Dibuka heula. Anu kahiji mangga kapayun. Teras aya Ariela. Mana Ariela? Oke, Ariela mangga. Nuliskeun. Bapak tos saya ke atasna jangan tulis anggota ya. Teras Nazma. Nazma. Anu pamungkasnya eta aya Lintang. Lintang. Oke. Sip, Lintang. Mangga ayeuna ka para mentor sumangga pilih menti-mentina hoyong saha wae bebas nya. Kadang seorang ya. Oke. Mangga ti kawitan beliau sidang beliau. Nah, ayeuna di Nazbala mangga. Desa. Siti Naila. Siti Naila mana? Oke, Siti Naila. Siti Alfia. Siti Alfia. Lailani. Gema. Bulan. Oke, eta jalan kahiji nya, tanggal rencangan angka 2. Siti Nur Alia. Nur Alia. Maulidi Agustin. Maulidi Agustin. Rizky Pratama. Oke, Rizky Pratama. Oke, Galin. Biasa. Yasa. Oke, Ajeng. Adis Raina. Adis Laina. Fahmi. Fahri. Gilang. Gilang. Darobi. Oke. Ajeng. Calvin. Kavin. Aulia. Aulia. Resti. Resti. Mansur. Mansur. Dah. Deva. Devan. Oke. Alhan. Alhan. Deni. Deni. Oke, cekap. Saya deh. Mangga ayeuna kumpul berkelompok lah. Yuk. Kelompok hiji, 2, 3, 4 mangga. Sok ngaliuk. Ngalingker Oke. Oh. Kelompok hiji mana kelompok hiji? Pak ini kelompok hiji. Tah, hiji. Jadi dia 2, bae 3, 4, jadi 5 dah.
Toh, balik lagi semula. Ayah, buka, oke. Mana mentor nanti? Oke, gin, mana nanti laporan mentos beres ya. Temen teh make hancah hiji beres. Kan laporan langsung. Tong aksa suara geula manda, ya aksara ieu, oke. Pas saeutik we laporan. Ya. O. Caraka papara karasa pagama mangaca. Mangga, urang kapitan anu kahiji. Bapak bade ka kelompok. Hiji deui berarti aya nu juru ngacung. Ya juru ngacung saurang, ka mun sono bade ngacung we heula. Ya, lamun teh mah bisa berarti menang beunteun 10 poin. Menang nilai poin 10 poin. Lamun teh masalah tetep menang naon. Gitu nya. Semoga ke ku juru acung ke ditulis poin-poin lamun menang. Ke atas. Dia berlomba ya. Ya. Siap. Juru ngacung hiji cung. Mana? Oke, siap. Juru ngacung 2. Oke, juru ngacung 3. 4 5. Juru ngacungna 5. Oke, 5. Siap. Juru ngacung siap-siap. Anu kahiji, saha anu bade? 1 2 3. Hup. Oke, kelompok hiji, mangga. Sagara. Rumah, terus? Oke, sagara. 10 poin kanggo kelompok hiji. Siap, nomor 2. Oke, kelompok hiji deui. Kamana. Oke, 20. Siap, juru ngacung. Ayo latihan Mas. Ayo semangat. Kelompok 5 ayo. Ayo, bisa. Oke. Tadi mah maca. Ayo nulis. 1 2 3. Stop. Bentar balik. Oke. Mangga, tulis di bagian enggak? Enggak pakai ini. Mangga, ayo langsung. Anu kaopat. Hup. Ayeuna urang tinggal deui. Mangga, nu kahiji. Parasanya? Iya, parasa. Leres? Leres. Oke. Nomor 2. Dawala leres? Oke, leres. Anu kalimat itu oh iya. Nyatana leres? Oke. Muka opat. Araya salapan? Hiji, leres? Oke. Muka 5? 20? 5? Etana. Nya pakai oke. Jadi diajar Ustaz kurang sadik-sadiknya kita ngebedain mesti. Terakhir? O, ba, ma.
Oke, terus. Ya, yang terakhir. Bakal lebat evaluasi nang lewatan kuisis. Mangga buka di HP na. Kuisis. Kepikeun. Janten ayeuna orang terakhir evaluasi nya sakumaha hidup mampu di nanti maca aksara Sunda. Sumangga bukuna disimpen heula, dibereskeun heula, ulah aya nyontek kana buku, ulah aya nyontek ke kanan kiri kecak ka tubuh masing-masing. Terus siap ya? Siap? Oke, siap. Urang kawitan ya. Siap. 1 2 3 yuk. Beda bro. Cindakan lawangan dengan ayeuna ya orang teh tos diajar naon wae ayeuna bade hindakeun menyimpulkan ya hindakeun naon wae orang teh tos diajar naon wae pinten ayeuna mangga saha bade pinten ayeuna orang tos diajar naon wae coba coba maju saha bade oke mangga Ada maca, diajar nulis aksara Sunda aya aksara naon wae bageus aksara Sundana Malagena terus aksara nanti aksara aya beunang pian aksara angka suara rarangken ya itu aksara Malagena aya 2 aya naon wae serapan jeung tulen ya jumlahna aya sabaraha lamun suara 7 vokal ya aksara vokal mun Malagena aya sabaraha 20 kilo dibagi 2 tulena sabaraha tulen 18 anu serapan 5 ya gitu terus teh rarangken aya nu di mana wae disimpenna di luhur sejajar jeung di handap ya minggu payun urang ngajengkeun deui ya kanu rarangken kita bakal diajar ngalarapkeun rarangken begitu nah sumangga dipelajari deui hancana numutkeun hidup naon anu gampang aksara mana anu paling gampang numutkeun hidup aksara suara lamun paling susah Malagena angka gambir angka susah oke ya angka saudara-saudara dibeda-bedakeun ya teman kan kadang-kadang ngabandingkeun janten ke hidup bener-bener kadang biasa ngabandingkeun mana lah mana angka nah ciri-ciri angka aya garis ini lamun geus aya garis di kurungan ku garis maka eta disebut angka ke atasnya oke sip hatur nuhun kana pelaksana zakat jadi pungkas hayu urang ngadaek supados ieu berkah pengajaran mangga KM Saya gak saparantos diajar bahasa Sunda, hayu urang ngadua numutkeun agama sewangan-sewangan. Ngadua di kawitan. Brengsek. Hatur nuhun tepang dari Wayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.